Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Hedan kabeh meureun euy. Dagorkeun kana tembok Mang. Ceuk si Bujil. Atuh murungkut sahmidi teh. Panonna melete teu wani ngalawan tapi bos mah kalabun celik. Asa diunghak ku Mang Dasma jeung si Bujil. Anu cek sareretan mah nili kana pakaianana sahandapeun bos. Asa teu pantes ngalunyak. Ya iga. Pokna bari molotot. Bangsat. Ayeuna ku aing ka hati. Pangna aing asup ka dieu teh gara-gara sia geuning. Nya sia anu jahatna, sia anu hianatna kurang ajar monyet. Ayeuna kumaha ningieun kaributan di dieu sia. Ceuk Mang Dasma bari molotot nulak cangkeng. Si Bujil ge geus ngalejeg leungeunna arah teu. Darsa, ieu wala geus hayu. Bos nanya ka Darsa. Tanya we ku anjeun. Cek Darsa teu daekeun nerangkeun. Dan, sarua gejolna sugan sia. Bos amek ka Darsa. Gilek malik rek nampiling tapi ngan sakilat. Leungeunna ditewak ku si Bujil. Kak dicekel pageuh. Ngajedog sia tong nyieun kaributan di dieu. Ngajedog. Si Bujil kakarot nahan amarah. Allah, alaihissalam sia bangsat. Ngajedog. Si Bujil teu ngeunaheun disebut bangsat. Ngan sakilat leungeun kenca nyabok kana pipi bos. Cebet hiang. Asa aya sorangah yang kana ceuli. Tete nyawan si obos teh ranyai kararoneng. Kamar tahanan mani asa dengdek. Nyaan somong yeuh jelema dieu. Cek Mang Dasma bari kekerot. Leungeunna sarua getek hayang nampiling tapi ditahan. Kan antep Mang. Mun sakali-kali deui urang parieuskeun beheungna lah. Lauman cenah ngecekrek lah. Cek si Bujil terus kalesotkeun leungeun bos. Kudu pruk kana ubin. Jiga anu salaton lieur. Darsa jeung baturna molohok kaget nenyo dununganana anu ngudupung sakali nyabok. Hartina paneunggeul si Bujil teh ngeusi. Manggeus ge Mang. Handap urang mah niatna ge ngeureunkeun anu basya. Geus cicing mah ayeuna nya geus we. Kajeun atuh. Gek si Bujil diuk deui kitu deui Mang Dasma. Nu sejen dariuk deui di pojok eueuh anu wani ngomong. Sajongjongan mah jempe. Sakabeh paneuteub melongka bosna. Kasih obos anu keur ngudupung. Sirahna lieur. Tete nyoan teu waras tapi lila-lila mah teteg deui. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Bos melong ka si Bujil. Ya je sabenerna. Aing anu dihianatan ku sia. Aing anu dipitnah ku sia. Nah make danyakeun. Gara-gara sia aing ngaringkuk di dieu bangsat. Cek si Bujil mureleng amek.
Bos kasih gede Jung nangtung kawas anu aya kawan si bujil teh eleh geleng maneh nage nangtung bari nulak cangkeng panona molotot. Bos murungkut hatena murengked sieun gek biuk deui cakakak atuh Darsa jeung baturna sareurik ngahaja nyeng serikeun dununganana atuh mending ngaheab kana hate bos teh ret ka Darsa naik sia kala nyeng serikeun ka aing bukan borangan sok aya kawani mah maju tah layanan si bujil jawara ti tatarwetan tah cek Darsa bari nangkep tuur iya teh si bujil ingat ayeuna mah setan siang ngahina ka dewek. Bos beuki amek ka si bujil panona muraleng sia setan mah iblis malah mah deuleu kaing nyebut iblis aduh kagak bae deing sia kaduruk deui atuh amarahna sebrut nubruk ka si bujil tapi si bujil ukur narik suku kenca ngagilekeun awakna atuh tolonyong bos teh milepas bruk kana pojok temok malik deui heat najong mending ngajelepung tapi najong angin sabab si bujil mah rikat pinah gila bos teh malik deui nanyok ka si bujil plus deui nanyok angin gar atuh nu opatan teh sareuri ari Mang Dasma mah nitenan kalayan apik naharek kumaha ketak si bujil. Bos beuki lila beuki amek asa didelece di heureyan nafsu ngagedur amarah teu kawadahan sebrut nubruk teu make hitungan atuh si bujil beuki ngeunaheun manehna nyingcet bari ngosed suku bos toronjong cidak tarangna neungar temok abun nyeri gelo sia aduh. Bos kocek gedenge kawas budak nepi ka ngudupung bari nangkep sirah tarangna Banjunur ger anak buahna sareuri deui bae. Mang Dasma ungut-ungutan ari si bujil geus diuk deui bari nyerenge teu kudu ngalawan ku kitu ge geus sugema hatena sahmidi olohok dina hatena muji kana katenangan si bujil sedengkeun ari si bos ampun-ampunan rada bedas ngomongna pareng aya polisi nu ngaliwat ka deukeut kamar tahanan atuh kadengeun nu ampun-ampunan teh reg eta polisi teh eureun terus melaung ka jero kamar tahanan lila-lila bet nyampeurkeun naon ye melaung bari ngabedega anu lak cangkeng tapi eueuh anu nemalan kalah malik neuteup ka polisi nah ditaja kalah ngarulang saha nu ampun-ampunan kunaon deui polisi nanya deui dumeh teu aya anu ngawaro. Bos ngadedak jempe sieuneun ku polisi dajan nyeri ge ditahan sarta amekanana kerep angen seueul sirah lieur terus nyarane kana temok misah tinu sejen kulantaran eueuh anu ngajawab polisi teh ngaleos init Mang Dasma narik napas jero si bujil ge nya kitu keneh sedengkeun bos rada kaduhungeun nah teu bebeja ka polisi ngarah anak buahna dihukum leuwih berat bongan nyieun kaributan di jero tahanan. Bangsa ya aing teh jadi borangan ge aya wae nasib teh ya cek hate bos bari ngareret ka Darsa jeung baturna tuluy mureleng ka si bujil ari si bujil teu ngeunaheun di palaung kitu teh naon sia neuleuh ka dewek. Bos teu nemalan luk tungkul hate panas jajantung ratu kakeheul minuhan dada
tapi amek nyedek tanaga midek tungtungna jempe teu ngomong deui. Antep cir. Keur lieureun eta teh gege lembes. Keun andep. Heeh. Kan kudu di rompungkeun tah ceulina ngarah kalasaeun jelema gejul. Kumaha ning hayunatan ka urang. Mun lain di jero tahanan polisi dicekek ku aing teu eureun sia. Cek si bujil meni kekerot. Satuju mang. Ish. Suka mana wae ari ngomong deh. Geulah tuh da. Barang keur gunem catur kitu. Tarojol aya patugas nyampeurkeun. Teu loba omong kolotrak muka kunci red ka Mang Dasma jeung si bujil. Mana Dasma? Abdi, Pak. Mana bujil? Cek eta polisi. Abdi, Pak. Bujil cengkat. Silakan keluar. Dipanggil oleh komandan. Duanana nangtung bareng. Hatena rada deg-degan neguh kana naon-naon anu bakal kajadian pasti dibebaskeun. Kitu cek pikirna tapi teu aya nu kedal. Duanana geus di luar jepret panto kamar tahanan dikunci deui. Ari bos jeung anak buahna carolohok kabitaeun. Darsa meuni kekerot Sahmidi narik napas jero. Sarerea geus harayang bijil, hayang bebas. Ngan rokaya tuduhan keur maranehna mah leuwih berat lantaran bukti geus cukup, saksi geus aya. Cagtuna nu keur di jero tahanan. Kocapkeun Mang Dasma jeung si bujil. Duanana geus diuk dina bangku panjang yang hareup ka komandan. Anu rek ngayakeun pamariksaan pamungkas. Sabab salila Mang Dasma jeung si bujil ditahan. Pamariksaan terus-terusan dilaksanakeun. Utamana nu aya pakuat pakaitna jeung pagawean Sahmidi sa para kanca. Dasma, abdi Pak. Kieu Mang Dasma. Dumasar kana hasil pamariksaan jeung dumasar karena bukti-bukti nu aya di pihak kepolisian diluyukeun jeung pengakuan di pihak-pihak nu dicurigai, ternyata Mang Dasma jeung bujil dinyatakan tidak bersalah. Plong atuh hate Mang Dasma jeung bujil teh ngemplong. Ku sakitu ge geus bunga. Alam dunya asa ngalegaan deui. Duanana teu ngomong tapi paroman anu malah mai geus ngagambarkeun anu lugina. Pakulantaran kitu tipe ieu Mang Dasma bujil dinyatakan bebas dan boleh pulang. Taya surat keputusanana. Tekan heula. Oh mangga Pak, mangga. Duh, hatur nuhun Bapak. Duh. Kemal Mang Dasma. Song polisi nyodorkeun kertas sababaraha lamar. Mang Dasma jeung si bujil nanda tangan. Geus kitu dibere salamar sewang. Nu sajena diampihan ku polisi teh keur arsip. Mang Dasma jeung si bujil kacida bungaheunana surat dikeukeuweuk dunya asa ngalegaan. Kumaha salajengna Bapak? Poe pisan Mang Dasma bisa pulang, bujil juga bisa pulang. Tapi mun sawaktu-waktu pihak kepolisian ngabutuhkeun keterangan, diharapkan Mang Dasma bisa memenuhi ya. Mangga Bapak, mangga. Insyaallah bakal diperhatioskeun Bapak. Nah, silakan. Cek polisi bari jeung nangtung, bari ngajak sasalaman. Mang Dasma jeung si bujil cengkat duanana gugap sasalaman. Permios wae atuh Bapak. Ya. Awas, hati-hati di jalan ya. Selamat ya. Mangga Bapak. Pak, mangga Pak. Aduh, hatur nuhun Pak ieu. Nuhun. Aduh, abdi teh meni asa bingah kecida Pak. Ya. Hati-hati bujil ya. Baik Pak. Nuhun. Permios Pak, adios Pak.
Cek si Bujil. Geus kitu Mamang Dasma jeung si Bujil nepungan polisi anu sejen ngajak sasalaman nu aya di dinya mah dipapai kabeh pada ngaduakeun pada mileuleyan kitu. Teu kurang anu menta dihambura. Mitra kaum dangu atuh geus kitu Mamang Dasma jeung si Bujil kaluar di kantor polisi bari mawa hatena lugina bungangang kacida bungahna. Langit asa hegar tur bengras, alam padang nerawangan pangharpan gede deui. Joga-anyog ka sisi jalan reg Mang Dasma eureun, si Bujil oge nurutan, manehna ngaraneg bari luak liuk, asa ngarumas deui rara treret nempoan alam sabudeureunnana. Kumaha urang teh Mang ye? Kamana nya kudu mulang? Ya urang balik we nepungan Mang Ujer tapi na eueuh. Ngapageun nya teu tulus di bejaan gitu. Ah nah make kudu dipapageun. Daludeung balik mah yuk. Urang leumpang we piraku teu apal. Nya hayu atuh. Terus duanana laleumpang mapai trotoar bari teu waleh rara treret mitenan kaayaan di sabudeureunnana. Awas nu kakara nincak Mang Dasma jeung si Bujil kacida bungaheunana. Meni asa pangbagjana sadunya sabab teu tulus dihukum lantaran nu hianatna kaburu beunang. Cag tunda heula anu keur aya di satengahing perjalanan. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun kaayaan Mang Ujer jeung kanca-kancana. Harita teh isuk-isuk nu usaha geus arini tapi loba anu henteuna. Caricing we di tempatna ngariung bari ngawadul. Mang Ujer nangkep tuur geus sababaraha poe tara usaha tapi najan kitu ge teu kurang dahareun. Sarta barang teu kurang najan teu pati lancar oge. Usaha mah terus lumangsung bisa keneh ngajual katoke. Anggota perkumpulan anu dipimpin ku Mang Dasma. Sabada Mang Dasma ditangkep polisi teh kabeh ge pating haruleng. Usaha kurang sumanget loba kasieun jeung kahariwang. Bisi Mang Dasma jeung si Bujil terus dihukum. Komo Mang Ujer mah najan geus hasil nangkep nu hianatna oge. Ari Mang Dasma can bijil mah teu teteg kana hate teh. Kang, kumaha teh nya naha can aya keneh wae surat ye? Atawa kumaha mending tanyakeun ka polisi gitu? Atawa kumaha? Nyawa teuing atuh sada. Gua kuring ge bingung ye. Nah kudu kumaha nya pilampaheun ku tan hese ari urusan jeung anu wajib teu cukup ku sakali tabung kudu we aya heula itu ieu nanya urang teh deui we ka kantorna Mang. Heula ari neang ka kantor mah Kevin euy bisi magarekeun ngarobokan urang masing sabar we da teu aya kakawasaan mending oge doa we lah gitu mudah-mudahan atuh batur urang teh Mang Dasma jeung si Bujil ulah nepi ka tuluy ungah balewatangan gitu ngadoa we sing husu sangkan pamimpin urang teh tereh-tereh bebas sarta ulah tepi ka asup kabui padahal mun bodaran we si samidi teh atulah bangkena lumpun ka Cikapundung. Wah elengnya hon moal. Mang Dasa ngumarah-amarah nganteur kakeuheul bakat ku ceuceub ka Sahmidi.
salah atuh sada. Urang teh kudu ngarti jeung kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu euy. Urang teh hirup di Indonesia negara hukum. Sagala rupa teh pan diatur. Dumasar kana hukum anu berlaku di urang. Mun aya pasoalan direngsekeun ku sorangan. Manakomo lamun didadasaran ku amarah jeung kaceuceub. Eta teh bahaya. Kasebutan teh sok main hakim sendiri. Bakal nimbulkeun kakacauan anu leuwih parna sarta bakal ngaribeukeun ka urang keneh. Kulantaran gitu salah dikudu kikituan mah nu matak alus keneh dipasrahkeun kana wajib. Sangkan aman lancar jeung moal ngabarerang ka urang. Cek Mang Ujer bari pepeta. Najan manehna teu sakola ge. Ada nyaho karena urusan eta mah sababareto memeh jadi galandangan kungsi hirup rada senang ngan ayeuna we goreng milikna deh. Bener ada kitu teh mah ye tapi kumaha ayeuna ye geuning Mang Dasma jeung Bujil can bebas kumaha nulunganana anas nu hianatna dipasrahkeun anas dulungan urang teu bebas. Padahal lamun tong dipasrahkeun meta nu hianatna wajak ke di layak we. Nyata salah gitu teh. Tapi da sarua we kuring ngarasa hariwang mah hariwang tapi ngeunaan dipasrahkeunana si Samidi mah ulah dipake hanyakal atuh sada. Sabab eta teh hiji jalan anu pangbenerna. Ayeuna soal Mang Dasma jeung si Bujil anu can bebas keun lanan. Ulah waka dipikiran doakeun we supaya gancang bebas, tereh balik supaya bisa usaha babarengan jeung urang. Cek Mang Ujer tetep tenang. Tapi hatena mah leuwih hariwang. Sabab manehna anu tanggung jawabna. Tungtungna jep jempe teu aya nu nyarita ngaharuleng umar sawangan sewang-sewangan. Para tepi kaburit teu arincah caricing we di dinya. Sedengkeun anu tas usaha geus mimiti daratang, aya nu meunang loba aya anu sawajarna, aya oge anu ngan ukur meunang satengahna ti biasa. Wasa jeung Ijon geus hideng ngabantu Mang Ujer babaturanana anu tas usaha diatur, barangna ditampung ditimbang kalayan apik supaya teu ngarugikeun. Geus rengse terus ditumpuk dipisahkeun nurutkeun rupa barang. Besi jeung besi, tambaga jeung tambaga, plastik jeung plastik geus ngahunyud rea naker. Anjir, iraha rek yang deui yeuh. Geus cukup sakieu mah jaba karunya ka anggota. Geus teu barogeun duit. Cek Wasa. Isukan ge bisa, Wasa. Kan wayahna kudu aya anu nyusulan ka toke menta truk hiji gitu. Da nya geus meujeuhna iyang urang de euy. Nyakeun we atuh kukuring neang truk mah bari ulin. Nya syukur atuh ari kitu mah. Mitra kaum dangu barang keur gunem catur kitu. Harita teh rentang-rentang aya anu leumpang duaan. Beki lila beki deukeut ngadeuketan ka tempatna Mang Ujer sapara kanca. Geus deukeut breh ka tenyo sidik pisan. Mana horeng Mang Dasma jeung si Bujil geus tepi ka lebah dinya. Gue Mang Ujer teh meuni curinghak lantaran nenyo pamingpina datang. Baudak, tenyo kumaneh sa itu. Nyuk bari nangtung atuh anu keur ngariung teh cengkat kabeh ngaliuk kanu ditunjuk ku Mang Ujer. Breh ku sararea kanyahoan aya Mang Dasma jeung si Bujil keur surak nu pangharusna mah si Wasa. Mang Dasma datang, si Bujil balik. Oi, dulungan urang bebas, bebas, oi, bebas. Cek si Wasa bakat ku bunga. Pur berlalumpatan muru ka Mang Dasma jeung si Bujil.
mapag nu kakara mulang tipang berokan di jero wawangunan ting torojol barudak ke milu mapag bur berpaheula-heula bari surak eak-eakan aya nu nyebut mang anu nyebut aki barudak teh aya oge anu nyebut wa cer si wa datang si mamang datang si aki datang meni paciu ari Mang Dasma jeung si Bujil hatena ngahelas ngadenge anak buahna anu sakitu bungaheunana teh tetela bela jeung satia ka manehna teh nyaan midulurna nya kumaneh Jil anggota teh bangun ka cida bungaheunana euy nya Mang geuning nyaan ngaku dulurna teh lain ngan ukur babasan bajanya Mangnya cek si Bujil bari terus lempang kalayan tenang akhirna gok tepung jeung nu mapageun reang ngaromong patarik-tarik jeung paheula-heula nubruk leungeun Mang Dasma pada hayang pangheulana sasalaman atuh meuni ribut reang teu puguh kadengena Mang Dasma nyerengeh seuri bari terus nampanan anu ngajak sasalaman tapi kaparebut pacorewat kitu deui si Bujil teu sirikna pada mangku bageha Kang sakitu lisan nu kada ti Mang Ujer gep sasalaman pageuna keur terus lempang lalaunan diiring ku anak buahna anu surak can jempe barudak pating ajret-ajretan milu bunga nenyo Mang Dasma jeung si Bujil geus baralik teh si Uwa cenah datang deui si Aki datang deui si Mamang datang deui cenah meuni ribut nya akhirna jog anyog ka tempat ngariung Mang Dasma jeung si Bujil gugek dariuk Mang Ujer maturan deukeut anu sejen ngagonyok awe lalaki kolot budak malah balad si Wahna jeung Sahli ge milu ngariung Mang Dasma rarat reret nempoan anu ngariung bruh breh araya malah aya leuwihna aya anu teu wau cahaya asal angga tepung ieu mah yeuh ceuk Mang Dasma nunjuk ka Wahna ieu eta teh Kang basa akang ditangkap polisi kuring sebatur-batur nyuriga ka pihak luar yen aya anu hianat nu pangheulana dicuriga teh geus nasib jeung urang geuning tapi lain anggota perkumpulan nya dipariksa hiji-hiji di antarana teh Wahna jeung ieu Sahli tetela maranehna teu boga dosa teu ngaku salah bari jeung wani tanggung jawab deh malah ayeuna mah ngagabung jeung urang milu babarengan ngakalan anu hianatna nya di hari eta we gawe teh babarengan sabilulungan sama pahit sama manis tapi kabeunangna tas jiwa walek teh nya maranehna Wahna jeung Sahli sapara kanca milu ngepung si Sahmidi jeung baturna tetapi ka ayeuna janji rek ngahiji babarengan jeung urang kitu lalakonna teh Kang jadi balad teh ngalobaan ayeuna mah cek Mang Ujer nerangkeun lalakon nu kungsi kajadian sabuat manehna ditahan nya syukur we aduh ari kitu mah sabaraha urang kabehna asa euyeup kieu yeuh salapan urang kabeh ge jagjag jeung rarajin digawena teh syukur atuh kageuning aya hikmahna keur leungit si Samidi hiji mah da aya gandina heukeun bae leungit si Samidi hiji aya gandina nu leuwih loba kumari usaha dijalankeun atawa henteu Mang Dasma inget wae kana usaha sabab eta usaha teh meunang nalatas hese cape mun gagal teh lebar barokah tapi ka macet Kang ngan teu lancar kawas bale to malah mah isukan teh nya tarek iang si Wasa rek mapageun truk syukur bisa nari gitu mata bener kudu gitu kade ulah gumantung kakuring jeung ka si Bujil usaha mah da keur sarerea
kudu diurus ku Saradea. Rasa tanggung jawab deh urang teh kudu dipiboga ku Saradea. Kumaha perkara polisi teh Mang? Nama Mang teh bebas atau ngan ukur dicita balik wungkul kuring hayang ngadenge anu pasti ye. Cek Mang Sada Bangun anu teu sabar. Mesejen ge manis saheng sarua hayang ngadenge bejana. Ieu eta je berkahna dina pangdoa anjeun sakabeh. Kuring jeung si bujil dibebaskeun tina sagala tuduhan. Sabab anu boga dosana ayeuna geus ngaringkuk di kantor polisi. Salian ti Sahmidi jeung batur-baturna de dudungan naon kitu dudunganana oge geus ditewa ke dudunganana. Dudungan si Sahmidi teh ditewa ku polisi, malahan mah geus ngaringkuk nyicingan kamar tahanan urut Mang. Cek Mang Dasma Bari papata atuh ger sarerea surak bungaheun pisan ngadenge kitu mah. Kabeh ge ngarasa sugema lantaran menang hese sape teh aya hasilna. Pugue mata kreueus asa pang bisana we. Kumaha si Sahmidi dihukum atau henteu Mang? Tangtu dihukum Jon. Tapi kudu ngaliwatan heula pamariksaan anu taliti. Terus dijagrageun ka pangadilan kena teta. Didinya bakal ditimbang ku hakim. Hukumanana bakal diponis dumasar kana undang-undang. Oge gumantung kana dosa jeung kasalahanana. Lah, padahal mah gantung Wish, teu bisa kitu Jon. Aya aturanana euy sabab cek bapak polisi ge teu gampang nguruskeun kajahatan kieu teh. Sabab kudu dumasar kana hukum anu berlaku di urang. Teu sagawaya aduh. Oh nya kumari cek dewek Ijon. Percaya Mang, percaya. Ngan moga-moga we si Sahmidi teh sing lila dihukumna tuman lah. Hianat wae hirupna teh jeung make mamawa batur deui. Pasar jelema lieur. Ijon kukulutus keheureun keneh ka Sahmidi. Ribut wae kuring hayang ngadenge lalakon nangkep si Sahmidi ye kumaha eta teh? Cek si bujil milu nyarita. Eta mah nu boga lalakonna Mang Ujer. Ngan anu kabeneran nangkep si Sahmidi jeung baturna mah rona rombongan Mang Sada. Cing caritakeun Mang. Cek Ijon ngareret ka Mang Sada. Atuh bungaheun Mang Sada teh kudu dua kali nitah dadak-dak nyaritakeun palampahanana basa ngepung Sahmidi jeung kanca-kancana ditetek teu aya nu kaliwat. Teu kitu Jil. Wah. Hebat atuh. Syukur ah. Ari aya kahayang mah yeuh. Gede pisan gunana eta teh sabab sadatangna si Sahmidi ke kantor polisi teh kuring jadi bebas. Jeung sugema we dikungsi nampiling heula ka si Sahmidi. Kumaha lalakon di jero tahanan Jil? Ieu lalakonna teh. Barabat ayeuna si bujil nyaritakeun pangalaman manehna salila aya di jero kamar tahanan. Aduh akhirna mah prung we medar eta lalakon pilih genti jeung Mang Dasma pada nanggap pada nanyakeun sabab sarerea panasaran hayang nyaho lalakona. Salah saurang aya nu hideng nyokot cai song dibikeun ka si bujil jeung Mang Dasma. Aya oge nu nyodoran rokok nu mere dahareun manis sungsong. Mang Ujer sapara kanca
ngagimung nanggap lalakon Mang Dasma jeung si Bujil tapi kawanci sareureuk kolot teka nyahoan ganti na mangsa oge nyaho-nyaho geus peuting we. Tak itu lalakon kuring dina tahanan teh ye. Cek si Bujil mungkas obrolanana bari ngalempengkeun suku kesel balas diuk bae. Dasar kudu panjang lalakonnya tekuhan teu kaladar aya nu mitnah. Ari jelema sok aya we tapikeun bae nya. Da burung aya nu nulungna. Ari teu boga dosa mah bebas geuning. Tah bener kitu Jer. Madage hari urangna teu rumasa salah mah. Asana teu kudu susah jeung sieun. Tenang nya bener isukan mah urang usaha deui we atuh Mang. Teu wayahna Jon. Mang jeung si Bujil geus badami ye sarta geus asa krarancang yen sakaluarna ti kamar tahanan teh rek balik heula ka lemur babarengan. Harapan rek yang isukan teh Kang. Kumaha atuh? Urusan usaha mah ulah kapangaruhan ku kuring atuh Jer. Sok we duluykeun jalankeun. Da lain rek balik salila nangan hayang reureuh we wungkul. Engke geus salse mah. Oh ka dieu deui. Cek Mang Dasma. Rek niiskeun heula pikir jeung ieu berat kareup. Cek si Bujil. Nya, teu naon-naon atuh ari kitu mah. Didoakeun sing salamet sarta sing tereh ka dieu deui. Tapi kumaha atuh nya kuring mah moal bisa makelan ye. Can boga duit da karek-karek yang isukan. Ish, nah make mikiran duit. Boga keneh akang oge. Kan bae teh kudu mikiran duit lah. Cek si Bujil deui. Nya akhirna mah prung deui ngawadul. Ngan ayeuna mah teu make jejer ka mana we berasna. Asal rame ngan anu ngariung mimiti ting kolesed. Sabab harita teh geus peuting. Geus loba anu tunuheun, maklum beurangna tas capek gawe. Kira-kira pukul 11 peuting. Kakara eureun ngobrol teh. Ieu di mana we reupna sare mah. Mang Dasma jeung si Bujil oge geus sarare ti beranaker ayeuna. Kacaturkeun isukna. Kota Bandung geus nyaring deui manuk-manuk recet di sarada ting aracelog dina dahan-dahan kai. Sawareh mah ting kaleper ngicis jangjang. Gunung Tangkuban Parahu muyudun keneh disimut ku halimun isuk bangun anu sungkan lugay hoream hudang. Langit tepati bersih mega bodas ngayang gugunukan. Tapi di wetan masang surya geus moncorong, cahyana sumiratnya angan buana. Jalan-jalan geus rame deui rupa-rupa kendaraan pasuliwer. Sora mesin ting garung. Sora klakson patemalan anu leumpang ting gardig. Aya oge anu ngahaja lumpat. Olahraga isuk-isuk. Tukang sayur ngarekuh nanggung mapai jalan leutik. Pagali wota jeung nurek init ngantor. Dina kaayaan kitu Mang Dasma jeung si Bujil geus sagedang dan lantaran geus paheut pasini yen poe eta rek terus balik ka lemur hayang reureuh heula di kampung. Mang Ujer geus ngarti yen manehna kudu ngabantu ka pamingpina atuh memeh Mang Dasma ini teh pok ngomong heula. Kang ulah waka ini tieu kayak daguan heula sakedeung ye. Teu mending oge jajan bubur heula ngarah jag-jag ulah mawa beuteung kosong ka lemur teh. Nya aya naon gitu Jer? Engke we lanan. Mang Ujer teu ngajelaskeun. Terus ngaleos ini dituturkeun ku paneuteub Mang Dasma jeung si Bujil. Si Bujil jeung Mang Dasma silih reret geus kitu terus. Kaleumpang muruka tukang bubur
jauh tidinya gek diuk dina bangku panjang bubur 2 Bi cenah bari terus nanggai gado kawas anu bingung aya naon mah ujar teh nya banyak deui ngeun wae andep kacirina mah nepungan baturna pasti rek badami yeuh nya manakeun urang dagoan we tukang bubur nyodorkeun bubur 2 mangkok nu 2 anjempe terus ngadahar heula bubur karasa nikmatna isuk-isuk ngadahar nu haneut ngeunah deui gue asa seger kana awak heuleut sawatara waktu jol Mang Ujer nyampeurkeun gek diuk dina bangku cager pohara Mitra hanya ka kepejeng nenglong deui ka dieu heula hapunten samuday kalepatan insyaallah enjing teu pangarangu deui atur nuhun billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.